Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng khususna channel dongeng Mang Aa, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana sateu acan urang sami-sami neraskeun ngadongeng, neraskeun hanca dongeng mangrupikeun bewara rupina mah ka para wargi mitra kaum dangu sadayana kanggo kalumangsunganana ieu channel dongeng di antawisna Mang Aa ngayakeun tarekah kanggo milari naskah-naskah dongeng-dongeng kapungkur anu kantos didongengkeun ku para pendongeng anu parantos kasohor kapungkur dina tahun 70 atanapi 80-an. Sakumaha anu kauningan naskah-naskah roman populer atanapi dongeng Sunda teh iwari memang parantos langkinya. Malih anu aya mah sakumaha iber anu katampi upami urang rajin ngotek-tak dina internet naskah-naskah dongeng ieu teh teu seueurna mah parantos aya di museum-museum di Nageri Deungeun, utawi nama di Nageri Walanda sareng Nageri Malaysia upami telepat. Ta sabaraha dinten kapengker Mang Aa parantos ikhtiar ngayakeun tarekah kanggo milari buku-buku sababaraha buku di sababaraha budayawan Sunda anu aya di Kota Bandung utami nama. Alhamdulillah dina tarekah eta ngahasilkeun sababaraha naskah dongeng anu aya di payeuneun Mang Aa ieu. Insyaallah ieu baris didongengkeun ku Mang Aa minangka mulangkeun katineungnya ka para wargi mitra kaum dangu sadayana ku carita-carita tanapi dongeng-dongeng anu aya di radio kapungkur. Ta diantawisna judul-judul dongeng anu parantos aya kacepeng ku Mang Aa di sababaraha budayawan Sunda. Kumargi ieu mangrupikeun hiji tarekah ku Mang Aa didugikeun dina ngamumule basa Sunda. Aya sababaraha naskah anu ditambutkeun ku marantena kanggo didongengkeun ku Mang Aa. Di antawisna ieu dongeng atanapi naskah dongeng anu parantos kakoncara kawentar tos didongengkeun ku sababaraha pendongeng sababaraha puluh jilid nyaeta dongeng Si Buntung Jago Tutugan. Tah insyaallah engke didongengkeun ku Mang Aa versi Mang Aa rupi namanya. Kumargi kan dina YouTube dina radio ge ieu teh Si Buntung Jago Tutugan teh parantos didongengkeun ku pendongeng-pendongeng anu parantos kasohor payun. Ieu Si Buntung Jago Tutugan insyaallah engke didongengkeun deui ku Mang Aa. Lajeng karangan Bapak Sukandar tinangtosnya ieu tos kakoncara ieu dongeng Si Buntung Jago Tutugan. Lajeng aya dongeng karangan Uwa Tatang tetapi Bapak Tatang KS anu sok biasa didongengkeun ku Mang Jaya. Judulna ieu Harta Ti Nemu Dosa. Tahun 68. Ieu bukuna aya rapih tos dijilid. Harta Ti Nemu Dosa. Lajeng aya dongeng karya Bapak Wahyu Adam. Judulna Sumerah Kana Kadar. Ieu dongeng ieu judul kumaha cenah wujudna cik bungkeuleukanana ku dongeng teh sapertos kieu ieu. Kitu. Ieu judulna Sumerah Kana Kadar. Lajeng nah ieu ge dongeng anu kawentarnya tos dongengkeun di aya dongeng Cipanon Indung. Insyaallah engke didongengkeun deui ku Mang Aa. Kandel ieu. Cipanon Indung teras aya karangan Bapak
Sukandarnya Jepanan indung teh Sumerah Kana Kadar karangan Bapak Wahyu Adam. Aya judul dongeng oge ti Pak Wahyu Adam judulna Paeh Patunjang-tunjang. Tah ieu dongeng aya bukuna ieu. Insyaallah engke didongengkeun ku Mang Aa. Lajeng aya dongeng ieu kali dongeng tos lami oge ya. Tahun 68 karangan Bapak Entang S atanapi Bapak Koko anu judulna Jurig Buntut Nalo. Ya tos kararieu tuh naskahan agenya tos lami ya. Ye judulna Jurig Buntut Nalo. Lajeng aya dongeng oge ti Bapak M Ganda Putra ieu judulna Enden Ratih Mandi Getih. Judulna Enden Ratih Mandi Getih. Lajeng aya deui dongeng judulna Kabengbat ku Bapak Entang Sumarna keneh ieu. Kandalnya. Lajeng aya dongeng anu tos kawentar ieu mung tapi ieu teu kirang lengkep ieu teh judul dongengna Sirod Jelema Gaib karangan Bapak K Sukarna di Bandung ieu bukuna. Tah aya oge dongeng silat ya dina mangsa penjajahan Jepang karangan Bapak Entang Sumarna keneh judulna Si Pincang Jawara Sancang. Ieu judul ieu dongengna. Lajeng anu terakhir aya dongeng oge ti Kimasram. Saksakalo mah Kimasram teh Bapak Wahyu Adam keneh. Ieu judul dongengna Dosa Kabawa Ajal. Ieu sapertos kieu nya naskah-naskahna tos lami pisan. Agitu rupina para wargi mitra kaum dangu sadayana minangka ibar kanggo kalumangsungan ieu channel dongeng mangga anu teu acan subscribe kanggo kalumangsunganana ieu dongeng insyaallah panginten Mang Aa baris mangdongengkeun kaleresan naskah-naskah heubeul dongeng-dongeng heubeul ieu ge masih ditalungti ku Mang Aa ka sababaraha budayawan anu tangtos ieu teh minangka naon koleksi gitu koleksi aranjeuna diical rupina mah da sesah ayeuna pamimilari nu ngical naskah-naskah heubeul sapertos kieu. Salian ti naskah-naskah dongeng ieu engke tinangtos Mang Aa oge baris ngayakeun tarekah kumaha sangkan tiasa mangdongengkeun boh dongeng-dongeng anu karangan anu enggal sapertos karangan Bapaan Merdeka Permana sareng karangan-karangan anu sanesna atanapi dongeng-dongeng anu sapertos kieu anu parantos heubeul. Tak kitu rupina para wargi mitra kaum dangu sadayana sakali deui anu teu acan subscribe kanggo sumangetna ieu Mang Aa ngadongeng. Mangga diantos pisan dina channel dongeng anu parantos disayogikeun. Rupina mah sakitu wae minangka ibar ti Mang Aa ka para wargi mitra kaum dangu sadayana mudah-mudahan sakali deui ieu channel dongeng teh sing langkung janten wadah kanggo silaturahmi urang sadayana oge minangka tarekah kanggo sami-sami ngamumule kana basa Sunda basa indung urang sadayana. Sakitu rupina mah hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.